Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anak-anak buka pengajaran 2 halaman 25. Bab 2 mikanya ajeng cinta lemah cai menyayangi dan mencintai tanah air. Pupuh pangkur kaasup kana sekar alit. Pupuh pangkur termasuk sekar alit. Pupuh mibanda watek keheul taki-taki rek perang atau lumampah. Pupuk ini mempunyai watak kesal, siap-siap mau perang atau berpetualangan. Guru wilangan jeung guru laguna 8A, 12I, 8U, 7A, 12U, 8A, jeung 8I. Guru wilangan dan guru lagunya adalah 8A, 12I, 8U, 7A, 12U, 8A, dan 8I. Guguritan teh nyaeta karangan wangun puisi atau ugeran nu disusun ngagunakeun aturan pupuh. Guguritan adalah karangan bentuk puisi terikat yang disusun menggunakan aturan pupuh. Eusi atawa nu dicaritakeunana ngagambarkeun hiji kajadian, kaayaan, piwulang, pienteungan. Isi atau yang diceritakannya menggambarkan satu kejadian, keadaan, ajaran, cerminan. 17 rupa pupuh diantarana 4 rupa pupuh atawa sekar ageng nyaeta kinanti, sinom, asmarandana, jeung dangdanggula. 17 macam pupuh diantaranya 4 macam pupuh sekar besar ageng yaitu kinanti, sinom, asmarandana, jeung dangdanggula. 13 rupa pupuh atawa sekar alit nyaeta mijil, maskumambang, pucung, durma, magatru, gurisa, lambang, balakbak, wirangrong, ladrang, jurudemung, gambu, jeung pangkur. Ada 13 macam pupuh sekar kecil yaitu mijil, maskumambang, pucung, durma, magatru, gurisa, lambang, balakbak, wirangrong, ladrang, jurudemung, gambu, dan pangkur. Watak teh gambaran isi pupuh. Watak itu sebagai gambaran isi pupuh. Pupuh mibanda aturan nyaeta jumlah pada lisan guru wilangan atawa jumlah engang tiap jajar, guru lagu atawa sora panungtung unggal jajaran jeung laguna. Pupuh mempunyai aturan yaitu jumlah baris guru wilangan atau jumlah suku kata dalam tiap baris, guru lagu atau suara di vokal di akhir tiap jajaran atau baris dan lagunya. Contohna Bandung kota bermartabat. Ya. Guru wilangan jeung guru lagu nyaeta 8A. Jumlah engang aya 8 jeung huruf vokal pangtungtungna huruf A. Contohnya yaitu Bandung kota bermartabat. Bandung kota bermartabat. Guru wilangan dan guru lagu ada 8A. Jumlah suku kata ada 8 dan huruf vokal paling ujung atau terakhir huruf vokalnya yaitu huruf A. Harti ngalegaan ngandung harti anu leuwih lega atawa jembar tina harti samemehna. Contohna bapa, emak, jeung bangsa. Arti meluas yaitu mengandung arti yang lebih luas dari arti asalnya. Contohnya bapak, ibu, dan bangsa. Contohna harti ngaheuretan nyaeta kecap, gerombolan, mesin, jeung sapeda. Contohnya harti yang menyempit yaitu kata gerombolan, sekumpulan orang, mesin, dan sepeda.
Contoh ngalemeskeun kalimah barudak keur diajar nembang pupuh. Kalimah lemesna murangkalih nuju diajar nembang pupuh. Contoh kalimah lemas yaitu anak-anak sedang diajar melakukan pupuh. Contoh kecap pagawean resiprokatif nyaeta patanya silih sepak jeung silih ciwit. Contoh kata pekerjaan dari resiprokatif yaitu saling bertanya, saling menendang, dan saling mencubit. Contoh kecap pagawean reflektif nyaeta moyan, si beungeut, jeung ngeuretan kuku. Contoh kata pekerjaan reflektif yaitu berjemur, mencuci muka, dan memotong kuku.